Tong ngaji. Betul ngaji. Sabapoe kegiatan nanti nyilatkeun kuda we ieu mah. Tapi bersieun eta si kasinan di picing. Ka mana bogoh? Sakieu tanyakeun sangaran teh gini. Sangaran teh lagi mana teh gini. Oh, pakai bapak. Gusti Allah budak. Budak. Manfaat belagu. Cara rapenya ya hari urang teh reka mana mulung asem lin Ka mana gini teh pas. Pasir Cariu Iya dah mana mah gak kayak teh numpak ojek atuh kami teh capek leumpang iya teh. kapan teh gobag duit teh boga duit pan urang teh atuh ieu pan salaki sandala ratang kumaha pan mana mah teh gabag salaki lin nyaun mangusahakeun tapi mana mah bisa meuli tahu Tahu teh nya bisi keur dahareun di ditu ke teh. pan urang di ditu di kebon asem kan nya berang dahar hayu atuh urang ngeureuyeuh Kita leumpang di wae nya. ya leumpang we atuh ieu ngamaksa Capek ih kami mah. mereka capek atau ai maneh maksakeun we atuh ai sia Ini asa gede kitu. mau ente gede bieu mah Poho. Banyak. Kacamata maneh alus maneh siga turaes Tiga turais mah geulis kami teh. ente atuh di kacamata ieu siga turaes gitu tapi da geulis maneh mah jadi rana teh cocok pisan pokona mah kami mah mamawa HP teh bisi aya nu ngebel Iya kumaha nu ngebelna tibang. hah Nu nagih. heuh kami mah nungguan eta ieu dewas gagag-began Maksudnya cair tibang teh. nek cair cenah malin nek cair goblok boga hutang can lunas heeh keun bae we engke we kage meureun telepon nya heeh Itu jauh kene itu. hah Jauh kene. deket itu di belah ditu tapi urang teh aya warung di ditu ieu Yang nginum heula atuh nyai. heeh lain nyai geuleuh Ulah nyebut teh ece atuh ngewa da nyai teh orang kene. meni nyai atau banget maneh seuseuh heula geura meni nyai mah Emang ledok banget kami. ya ledok seuseuh banget Pakai sop linaun atuh. make eta berin sok ya digodog tuh urang arereun heula Aya warung. heeh urang aya warungnya heeh urang eureun Teu boga duit. naon Urang teh boga duit. tanyakeun bae lah gampang sugan we di ditu aya saha ke gitu urang nganjuk heula we heeh da babuhan jeung kami Lain. Lamun menang asam dijual ka maneh. ngomong-ngomong kami di kacamata ka maneh meni geulisnya kami nya Maneh mah ningali ka kami teh lain ningali beungeut tah ngaca. heeh ngaca di kacamata maneh alus aya warung orang ngeureun heula ieu Cuaca loh. ya aya tukang warungna orang tanya meni geulis ha Lain geulis meni gimbal. naon Tukang warung. leueuh teuing bungkna meni siga sayang bajing tuh kenalin Mau di nu AC anu panas ini. tuh cenah AC Iya. punten Ece Hai. hai asa apal ieu pulen ke asa apal Itu tak anu hajat di dieu mah. sana saya najat iya kami teh asa apal ka maneh asa apal sok Saha geuningannya ya? asa Mama. kayak Oh nya. Oh. Muhun abi mah Tuh udah bener. dah bener Asa wah. tuh orang Si eta. si eta zaman dia teh bener sih Muhun abi mah asa babacuran kami baheula sakola Inget teh. inget teh mah Inget teh ka kami. tak inget teh kasih Mare ieu to kami teh bahasa malelog gini malelog kaca sakola. bener. ya Anu kabogona si Jepri kami ya baheula. Bener. bener kan kami harita anu nonyok angen guru Nanyok dada ya. angenna di dadana guru teh dia Oh.
benar. Iya ada nih aya mana. Kemana wae? Beli biuk buk mana? Oh iya teh kami mah tos teka peser sampo-sampo Beli biuk. acan. Buk mana mau dibau gitu ih. Ini gila ih. Iya. Bulan. Iya. Iya. Ini bagi goreng patut we. Aya mana teh di mana ayeuna? Iya, kami teh beki geulis cek sieu ge mana cek main goreng patut. Ada ieu masuk mitnah wae ti baheula Beli oge. biuk buk nah teh tanya ih. Ya di samponanya lain ku sampo party buuk. Lain bahala mah karet bahala masuk ku sadagori tempona oge. Heeh nih alhamdulillah orang papangginya ieu. Sabaraha tahunnya. Nyawa sabaraha lian sabaraha tahun sabaraha 230 tahun maneh teh jeung maneh teh papanggi. Emang umur mana sabaraha tahun? nya teuing ayeuna karek 30. Dari lantai. Iya bener kami teh loba picaritakeun. Masa lalu kami mah meni. Aya ngobrol jeung maneh. Ieu maneh teh ngawarung di dieu. Alhamdulillah itu asa manggih milik. Atuh bari jeung kami hayang nginum. Ayo atuh urang sekarang ayo. Hayu atuh. Bulan anya urang Rek disuguhan we. Ya, seueur sok koyong naon wae. Tuh seueur Bae diangkat sareng warung-warungna mangga. Tuh udah angkat jeung warung-warungna teh Tapi nanti baheula ge bager. pan bager nyaho maneh mah bahala oge nya nakol guru geuning baheula. Tuh meuni. Disuguhan moal. Aya di dieu mah sok koyong naon wae. Tuh aya geuning aya maneh ka di warung. Di warung-warung teh mah sagala aya. Makanya hayang nginum kami teh nya. Heeh nah sok ka jero we. Ante gablek duit teh atuh. Sabar anyuk we. Assalamualaikum Teteh, punten. Aduh, menuju naraon. Nepangkeun abi mamah gendreng. Geus diganti. Nah, mamah rambai kita. Tuh nya eta mah sok pohoan wae kan. Aduh, nih alhamdulillah. Iya, syuting di dia gara ieu ngobrol gara di dia. Ini Nya sang- pokok kami tah yang curhat. Iya, asa ngarantek geuning. Oh, ini asa ngareunaheun kieu. Bener sangareunahan ya. Ai maneh ya bisa di dia kumaha caritana. Alhamdulillah itu nyami asa manggih milik abdi teh yo. Maneh boga Bukan salah ki si Ong teh. bogan salaki dia tiga nama orang dia nya. Alhamdulillah abdi panam kapungkuran nu sareng itu matos. Tuh, Iya. kami mah masih loba. Ini mau direncem. Ai maneh teh harita teh rumah tangga jeung urang mana maneh teh ngalalep kan 200 tahun ka tukang. Eta mah ieu abdi teh nya kan kapungkur teh caritana teh ka Arab merantau. Ka Arab. Atuh lah gitu. tadi ajak ngobrol hayang nginum. Hayang nginum atuh sakayang nginum cenah ieu. Dek, yo. Bukan budak si Ong. Bogaan siga. Boga budak oh. Geus boga maneh. Sagede kumaha Teu budak. boga salah ki. Si Ageng. Geus ageng nya alhamdulillah. Dek, ya kali aya tamu ya, nyanak cai kali ya. Ada kena-kena leungeun. Karunya ya, kali nyanak cai. Iya, lumayan teh kami bebawaan. Eta mau naon? Tadina mah rek mulung asam ieu teh keur bekal. Mau naon eta? Ayam, Nih sok kitu. lain atuh tahu eta teh. Bukan teh ayam bener. Maneh mah mamakan tahu we disebut hayam maneh teh. Aya naon? Lembai kenapa? Itu tah. Bae keur si Ong bikeun nya. Tah, iya. Ieu teh budak maneh. Ieu teh numpang gede. Ujang saha ngaranna? Soleh. Oh, solehnya paling Oh, budak emang nu soleh. getol ngaji. Getol ngaji, Sabuk soleh. poe kegiatan teh nyilatkeun kuda we Oh, ya mau. kumaha ieu mah. Ieu ai maneh Ong sugan gelo. Oh, kok tadi cenah Ya, getol ngaji mah maca Al-Qur'an salat lain nyilatkeun kuda. Kan eta mah aya cenah di sekolah teh ekskul. Oh, eskul. Nya aya pelajaran eskul nyelatkeun kuda. Nyada abdi ge pusing bobo mama ieu teh. Tuh, kuda-kudaan. Oh, kuda-kudaan. Mitos pusing abdi teh iya. Ada soleh-soleh tapi di bumi teh piring ge dugi aduh teu kau amak saeutik oge. Oh, teh nu soleh. Lain soleh nu kitu mah liwar maneh teh. Nah kitu. Kikieu. Tah kitu pelajarkeun teh cenah ge urang sisintiran sok mamah masang ya tur. Berarti eskulna teh ngaruksak imah si eta. Eskul abdi ge. Ada mal bumi teh tos sabaraha kali. Oh, ayeuna salakina ka urang mana? Ieu hayang nginum aing teh. Hilap yo. Bikeun bikeun. Dedek geus sekalian di sumurna canak. Kadung sumur mah. Oh, da aing teh naon domba nya. Ini ditampi ohnya. Mama sok. Heeh, kelang ah. Nu heula HP bisi aya bang nu telepon kami mah pulen. Kami mau naik minum teh sok asieun lipstick eueuh. Heula kan kami jalan minum teh sok manyun. Ayo. Seur-seur teuing mun tahu teh. Sok aja mana oh ada geus heubeut kepanggih. Itu gerak. Sok mama sok. Seur teuing ih nuhun. Nya sok seueur sabaraha hiji maneh? Manya seueur 3. Kapan saya tadi gini urang. Atuh cek mana tadi bawa hayam eta teh tahu geuning nya. Ayo mah curiga dipegat-pegat tadinya. Lain saya hayam. Lain kami mereka ngobrol ka maneh ya. Ai salaki maneh ayeuna urang mana?
pisan nanya nih asa manu ieu menak milik kitu rezeki Heeh. yo Mana aya nu nyang mangieunkeun warung? nya mun Orang mana ih? Saha ngaranna? beja padudung ka polsek eta tah situ raja Oh, iya. ya Batur mah menangkeun polisi. Mestina mana menangkeun polisi tidur. mantap teh urang uglag wae geura mun Iya, nih Keun teu bae, ya. robah ada teh salah Tuh. kami baheula tah gelang loba keneh. Geus ieu mangi miliknya boga para Ditinggalna sa meme almarhum. Geus maot salaki kami mah. Ben maot maneh mah padipisan ku maneh. Parita geuning ku maneh diracun teh ya. heeh Kadang kitu atuh bisa nyaho. Nya pan maneh lamun ieu lamun ayeuna salaki payahan wae maneh mah nya itu sok diracun. Gaya eta naon? Cicing moal nyaho moal kabeuli ku nu miskin tuh. Tuh, setan nanya. kayak mun salah kami geus Ada ti baheulana teh nya ayanya miskin mau sombong eta mah. abong-abong Heeh, jeung meneh adai kami ih. Wujud bener eta mah nya. Nemeni biuk boga teh ah bu. ieu teh tos si marahana mun ni Iya, kami teh orek aja ka dieu erek mulung asem jalan-jalan geus ieu. Bejana di Pasir Cariwet teh aya tangkal asem jeung endah cenah pamandanganana ieu teh tempat wisatanya. mohon atuh teh ieu mah endah Ieu nya paingan maneh nyeun warung di dieu teh meureunnan ngadeukeutan tempat wisata. mohon yuk tinggal itu motor ngabrembrengnya Eta teh nu jarajan nya. nya parkiran oge semotor 5 juta di rumah ih Oh, kitu 5 juta. Ti baheula mun gede buraoknya. Kitu satu gede-gede blok. Oh, ya Allah ih nu pantun kumaha di mah sarae di pemandangan seueur teh nu kalarieu sok Oh, jadi anak urang mah nya. mah Dianggap itu nama. Masih ah sok gitu wae sok Ya, ngomong wae sok ngomong ketukangan wae ka urang teh naon ka? Naon maneh bau ngarengos kami nya. eta sok mana ngobrol lah can sok bareng can ngobrol. Iya ngobrol lah ai salaki maneh teh bener polisi. nya bener atuh Kapolsek. Kapolsek situ raja Gagah. Ayeuna aya eueuh. di ngumahan piring Aduh, Gusti mah nya ge maneh menit tega. Ya, Batu mah boga titel, ieu maneh teh boleh kepikiran. ya mah ai bakat tingku bogoh mana kumaha deui mun sieun eta si kasinan dipik Ka maneh bogoh. Ih, sakira tanyakeun sangaranna teh gini. Saha ngaran salaki maneh teh geuning? Oh, menyebut bapak ka salaki teh Ayah Dudung gitu ih. eta mah da mun di luaran mah Uyuhannya eta mah Beb. jigana apa dulu kasih pakapireupeunnan dan ningali si eta Da maneh mah sirik, da maneh mah salakina bare teh tukang jame. telepal tukang jame mah Oh, yeuh mana salaki mana di kota teh Subatur mah kantoran ieu mah dagang giribi. heuh Ayeuna dagang naon cenah? Coet. oh ada ngutik dagang coet namanya Oh iya, kami mah rek mulung asem heula ka ditunya. ih mun ke heula atuh ieu can disuguhan-suguhan acak Banyak kan bae we geus maneh mainnya di dieu nya jaga warungnya. Mungkin Era eta kami mah ku kumaha salaki maneh bisa ira datang. ka dieu deui atuh nya Heeh, nya kangelanya. Hayu nya nya. Syukur ya sing cager nya sang selia doakeun sia tele modar. atuh nah kitu Sing gede milik dari rezekina. gitu tuh. Hayu nya oh. Yuk. Ulahnya kadenya kada dieu deui. Atuh geus kapal kieu mah nya. Oh, kadenya. Salamnya Kak. Sapi. Mulung asam teh kadenya mun menang pesen 2 ton mah Tak kasih itu tuh kasih. Hang kada kirim ku aing budak tonton mah. heeh nya perlu iya ya Naon? Oh, sok atuh. ya aing maneh naonan kalau kaki gitu patutan ngaran soleh menang main santren keun kalau kaki gituan lampahan ti kunaon ieu ngerah genting kolak lah kitu ya budak tanya kunaon Anu di ajaran ieu, ajaran naon nyiratkeun kuda. emang di pasantren aya eskul nyiratkeun kuda Panempo eta, mama juga kuda. ya sakalian esok atuh mamah jogedan kumaneh ih gitu-gitu teuing urang teh sok geus bodoh tadi gituan Tak ieu urang teh geus nepi ka dieu ka Pasir Cariu.
Iya teh wisata naon teh itu anu aya di Kadulung. Oh, anu disebutkeun caringin teh. Caringin teh ieu gitu cari pacar maneh teh menurut apa. Oh. Urang mulung ngadeung mulung asem di dieu. Nya Emang eta kalasem? aya loba tangkal asem di dieu. Itu aya naon? Pak, naon eta? Gusti ya Allah kuda. Kudanya. Udah mau dicancang. Man mah belegug dasar. Nu kitu mah lain kuda, monyet. Ketak kami atuh eta teh. Ngalin ka mana nyebut monyet ka itu. Itu nama ieu bocah kami. Hayu ah. Keun bae eta mah monyet. Tuh tingalikeun. Siga banget mamanya. Ya dek ngabawa ka. Moal cicing mana borangan. Teh aya ku jalu teu borangan sia mah. Sieun aku mah teh sieun atuh kami mah. Tah, ieu tangkal asem teh. Iya tangkal asem sok mulung maneh mah keresekna atuh. Nek dikana kantongkeun ka. Heeh sok mulungan asem. Loba teu asemna mana? Asa teu ningali ti tadi tanggal asem. Teu meunang we asem atuh ieu teh. Ieu teh tanggal asem ieu teh maneh teh. Sok mulungan asemna mana? Da lah ku maneh tangkalna ka luhur tanggal asem lain. Goblok, galin tanggal asem ieu mah. Nya naon? Caringin. Gusti dah heueuh tangkal caringin sugan teh lain tangkal caringin. Asem. Nya malah menang asem nepikeun ka belut-buluan oge sia teh. Eta mah cek saha informasina. Kamari kami ngadenge cek ibu-ibu nu ti leuweung cenah kami ngaliwat ka ditu mulungan asem. Gitu. Ya. Yang meuli endah gini. Endah atuh maneh ieu teh mendingan tuh aya rumah pohon, aya kasur di luhur ieu. Aya hotel kencana di luhur. Kudu bisa mah babaturan ka dieu. Maneh-maneh ngan beli baturan mawa lalaki rek kadon ngublag di dieu. Moal atuh da isi orang. Moal Ieu mah malibetkeun tempat kudu wisata ieu nya mah. heueuh ulah di kotoran ku maneh mah sok kitu. Ieu tingalikeun aralus saradenya endahnya. Heueuh aya rumah pohonnya. Rumah pohonnya tuh aya nu ngadon selfie aki-aki tingali. Itu Heeh. Itu aki-aki teh. ayo lupa tinggal juga ieu mah kacamata kaos kulingnya. Siga orang Inggris Tuh tinggal nya tuh kadon selfie. kodo selfie gumasepnya. Tapi maneh mah sok bogohnya. Bogoh Ada maneh mah kalau tiap kalalaki sok dilayana. Boga si Aan nu ti heula. Saha Aya we. aya. Sok ditemu tapi maneh melong wae hayangnya. Hayang beun cek ieu teh. Ngaromongkeun urang beuneu sugan. Siapa? Cek si itu teh beuneu. Ingat. Urang dieu kala aya di dia cara bisa tuh. di dia we bari areutanya bari caricing di dieu nya. Bari ngadaweng. Aduh, meni gaya ya sepatu maneh. Ieu sapati kuring teh anyar. Tah maneh geuning sandal anyar. Kami mah di toko batu. Lain batu ieu. Tira ku can ngadenge toko batu. Toko bata. Oh, ti sepatu toko bata. Terus pada salah kami nyalin toko batu. Bener, eta teh bener ya gitu. Kami mah blagungnya. Asa ngimpi kami tadi papangin jeung si Non si Oo. Heeh, si Oo bener. Eta teh bareto mah si Oo teh nya bagurnya jeung teu kitu rupana. Disaprak ka Arab cenah. Disaprak. Da balik ti Arab teh ngagempor leumpangna teh ngagean. Kunaon atuh nya? Teuing gede murina. Naon gede naon aya maneh? Gaji. Nah, Oh, gajina ari Sugante kalau den. da maneh masuk kana kitu wae. Ngan ieu kami mah kudu wasta di budakna nya. Naon? Pira ku aya jurusan pasantren. Aya jurusan pasantren ngadon karaka aya praktek ku nyelatkeun kudanya. Heeh, beurna teu aralku. Ini teh aral kumaha bener deh nya pulan mendingan naon nya ieu tiis hawana. Tingali ieu. Heeh gara sok Aku rek ka luhur nya. Heeh sok naik ke maneh ka luhur. Sok naik maneh ka luhur. Kada ti pagut cangcut teh. Moal. Da kami ga atuh ih make legend. Heeh sok ka luhur kami mambung paur bisi labu. Heuh daguan di dinya nya. Rek labuannya di dieu. Ulah ka mamana cicing. Mani galis di dinya mah kan bisi ga monyet anu tadi. Ih, ka mana we? Ulah ka mamana awas. Soalna mun ka mamana maneh mah teu kaop ningali nu ngaliwat. Cicing. Kami anak ka luhur heula. Aduh, da bener ieu ti pagut. Ih. Cicing nya. Ada pulang kade. Hah? Geunaheun tingkat tingali. Bener-bener ih. Ini siga Selebritis. siga oa. Ih, selebritis. Selebritis agak bisnis. Nambah. Tinggal ini beki jangkung kami. Heeh, asa kali deui ya. Heuy. Heuy. Kira mana sidinya ngajaran ngaji lang. Embung teuing bisi remak. Remak. Goblok. Ih. Cenah. Oh, ini endah kieu Halus kana teh mana bener. Heeh. Lamun ngajak si Uneh di dieu nya. Kesaka dia Heeh. Jeung si Titin. Pada si Oo mengilunya tadi. Si
Mau nggak siapa mendatang salakina? Oh benernya ke polisi salakina Ya, abis ini aneh nak lihat bogo kapan ke polisi tidur. lain polisi tidur lalu lintas. Oh, lalu lintas. Benernya. Iya, iya. Meresep gitu. HP mana sih dibawa ku kami hana selfie henteu bisi anu nelpon nya Oh, di kan poho karena dibawa ku kami. Ayo orang diuk bari tutup. Bulan aya pacu tinggal mulai di dia anu garawe nya. Tiga nama teh bebersih eta teh. Di dia mah diurus ku masyarakat di dieu teh cenah. Ya itu cenah khusus ku masyarakat di dia mah. Dia mah anu milih tanah milih tanah milih tanah kemarin Pangangonan. Pangangonan cari kitu. Tanah cari Cari desa. Jadi dijieunkeun wisata Argo. itu. Ieu teh engke mah aya tanaman kadu naon cenah di dieu teh kitu. Dikelola teh ku masyarakatnya. Ku masyarakat di dia teh anu tilu dusun di dia teh. Udah kami biar selfie ningeunaheun sa di luhur. Nyawa ningeunaheun pokona mah mendesan ka dieu bodoh we nya. Mendesan ka dieu mah pokona mah penasaran. Pok jugjug caringinnya ka dieu nya. Pokona mah ngeunaheun tempatna pokona mah ngeunah we tempatna teh. Tah HP sore disada tah. Hah? Kela. Sore disada ti saha. Halo, assalamualaikum. Oh, mohon Bapak, mohon abdi. Mohon atas nami Mama Rambai. Mohon 3 bulan tak can mayar dan nunggaknya. Rajin teh nelpon. Mohon. Sugan teh lalaki rajin telepon teh. Oh, mohon mangga. Nu nagih geuningan Oh, mangga. Engke tahun 2040 we ku abdi dibayar. Mohon. Aina tahun 2020 engke tahun 2040 sabar tahun. Oh, mohon atur nuhun pisan mangga tuh. Alhamdulillah mohon. Mangga assalamualaikum. Ini bang teuing. Ti mana eta jiga nu nagih? Oh, ti bang kami teh can setor. Ieu aina teh tahun 2020 tapi 2040 bisa keneh lalakinya di heureuyang. Oh, nya biasa we kami mah kitu da lamun teh kitu rek kumaha mah lunas. Lain maksud teh kulila jangka waktuna baturna 3 tahun paling lila 5 tahun eta meuni saper tahun teh. Jigana mah dibogohan nya petugasna. Di Bogohan. Ieu da geus aya nek ngobrol cenah ka imah urang baralik yuk. Balik wae. Heeh. Ih geunaheun keneh di dieu. Kewe ira-ira ka dieu yuk ah. Oke mah urang ngajak batur ka dieu ah. Urang ngajak baturnya urang Itu balik. baralik we. Ari ke kudu balik mah. Kadu ka balik cenah ayeuna. Oke mah nek bari selfie nya. Heeh bari selfie teh.